kajian deui ku kumaha ge nu penting mah sarolak gararaji ibadah geus biasa kitu pokokna mah kayak ujung-ujungna mah tenang we perang we kajian ku kumaha yakin jasa ieu mah perang jasa yakin jasa lain 100% deui mah 100 sama 100 ieu perang jasa ieu mah kumaha teu perang atuh ndek kumaha teu perang mimiti perang pasti jeung pemerintah ieu mah di Indonesia mah lantaran pemerintahan geus benar-benar liberal air rakyatna masih kene make Quran berarti pajiin pemerintah kakenca masyarakat kakatuhu diais kiai-kiaina supaya masuk liberal hiji dua asup deui ka urang nu diliberalkeun 50 dibawa ke Amerika dibere dididik ditanggal liberalkeun jil ngaranna tetep bae datang ka urang disengserikeun ku santri bergerak sih di situ mal bisa. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين Wallahu a'lamu bimuradi fatara maka ningali sira Muhammad alladzina ingongake kang ikut tetep ing dalam pirang-pirang atine alladzina maradun utai gering dha'fu tiqadin tegese lemah pertekadan Abdullah bin Ubay al-Munafiq ya ki Abdullah bin Ubay al-Munafiq kang munafik yusariuna ala aga-agian ya alladzina kabepihi ing dalam Yahud lan Nasrani lan Nasara fi mualatihim tegese ing dalam asia-asian ing Yahudi Nasara yaquluna ala ucap ya alladzina fi qulubihim maradun muta'adzirina an halakang sasadu kabehan lazaki mualat nakhsha tusibana ing labana akhsha wa di ingsun sadaya tangenani na ingsun sadaya dairatun apa bencana yaduru bihadaru kang muter biha kalawan dairah apa dahru ben apa daru zaman alaina ingat ingsun sadaya min jadabin saking paila au galabatin atawa dan lindi walayatim wa Muhammadin lan le orana sempurna apa perkara Muhammad atu palaya miruna maka ngaembargo atau ngabekot aya Yahudi lan Nasrani na ingsun sadaya atau maka orang ngaweakeun papanganan ya Yahudi Nasrani na ingsun sadaya qala ta'ala ngada wallahu ta'ala Fa'asallah maka manawasafa Allah iku yantankan ya Allah bil fatih kalawan ngamenangkan bin nafsi tegese kalawan nulungi nabihi kalawan kadue nabi Allah liazari dinihi kena ngalahirkan agamanya Allah amri mina ini atawa perkara kang tetap saking sanding Allah bihat kisatil munafikin kalawan ngabuka ada ngarumpak tutup ongkang munafik kabeh waktu dhahihim lan kama melehe iya munafikin Fayusbihu magadadi yang munafikin gabi alama saru ingat sebarang kang nyamarkan yang munafikin gabi piampusim dalam pirang awak yang dalam pirang atine munafikin minasaki yatana saking mang-mang wa mualatil kufar lana sia-sia ning pirang-pirang kafir nadimina iku kang kaduhung kabeh وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ
habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Wallahu a'lamu bimuradihi wa yaqululan ngucap bi rabbika lawan dan baca ropa istinapan ala istinab biwawin wa duna kalawan wawulan oranana wawu wa yaqulu atawa yaqulu tapi nasbi kelan kalawan dan mazana aslan dan baca nasab aqtafana dan atabakeun alayati ing atas lapan yatia wa yaqululan ngucap sapa alladzina wong akeh amanu kang padang imankeun ya alladzina kabeh li ba'dihim kalu setengah ya alladzina idza hutika satum tatkala den langgar opo itu tutup ya munafikin ta'juban karena ada ta'jub ulai anda tahu-tahu kila samudayane wong alladzina iku akeh aqsamu kang pada sarumpaya alladzina kabeh bilaing Allah dia ada imanim kalawan nemen pirang sumpah ya alladzina goya tajhadim kalawan katog ittihade atau nemen-nemene alladzina fiha ing dalam iman innahum la ma'akum ing satuhune alladzina ikut tetap sumertana sira kabeh fi dini dalam agama wala ta'ala ngadaw Allah ta'ala ing lafal habitat a'maluhum habitat lebur batalat tegese batal apa amaluhum pirang-pirang amale alladzina salihatu kang saleh fa asbahu maka dadi alladzina sariku dadi alladzina khasirina iku kang tuna kabeh di dunya ing dunya bil fasihati fil fadihati kalawan dan memeleh al akhirat dalam akhirat bil iqabi kalawan dan siksa kamari Gusti Allah geus ngajelaskeun sing hade ulah aya dedeh-dedehan jeung asih-asihan larangan keras antara mukminin jeung kafirin aya larangan ulah nyieun pamimpin ti golongan Yahudi jeung Nasrani ulah bersama sakala ieu teh terus berjalan sampai yaumul qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman di Indonesia khususnya kiwari la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ulah rek ngajaradikeun Yahudi jeung Nasrani sebagai wali-wali sebagai pemimpin-pemimpin pengurus-pengurus ulah bae sama sakali nyana mah ba'duhum auliya'u ba'd sebahagian Yahudi jeung Nasrani eta dedeh-dedehan asih-asihan aya persekongkolan lantaran nyana sarua dina pada kupurna geus Yahudi jeung Nasrani mah memang ngahaja nyana teh deuk ngahancurkeun Islam tiba heula terus datang ka kuar huhahehe ge tetep deuk ngahancurkeun Islam di zaman Kangjeng Nabi diutus datang ka kuari terus berusaha dibeakeun Islam tapi kersading Gusti masih keneh boro-boro diurang di Amerika nage Islam teh aya di Inggris Islam malah beki kuat ayeuna di Jerman Islam aya di Perancis malah keur nyieun masjid ayeuna di Perancis ye hese dileungitkeun moal bisa tuh terus bae agama ke geus tereh jasa ka kiamat kakarak geus pasantren kos kieu aya bangsa pesantren-pesantren anu ngan sakadar ngaran pesantren unggul di jero nama nu lain ngaji geus kabawa arahna ka liberal ka ditu geus kabawa ka kapitalis ka ditu eta kakarak terjadi kiamat kuari mah paling kacau-kacau bae kacau mah pasti jasa tapi masih kene aya nu handal aya nu kene nu handle aya nu ke aya kene anu gagah urang mun ngadenge Osama bae ge masih kene alhamdulillahirabbil urang ngadenge kitu Saddam Hussein hudang dunia kabeh alhamdulillahirabbil alamin kuari lumayan lain lumayan najed ge sakitu ge lumayan walaupun diisukeun aya persekongkolan tapi tetap gerak-gerakna masih kene eksis masih kene hebat masih kene luar biasa. Nah iyalah dunia Islam kuarit keur dibombardir geus teu nyaho naon-naon Yahudi mah pokona hancurkeun geus sabaraha negara nu diajurkeun tanpa pamrih geus pugu Irak sasaran kedua negara nu paling kuat adalah Iran tetep bae bakal jasa
bakal dibom ku Amerika, moal mang deui bakal jasa, tinggal tunggu waktuna bae. Memantaknya nama daripada lemah maningan terus bae ngalawan, sebab lemah jeung gagah terus dibom bae. Mulai ti kuari dididik budak ti SD kene supaya resep perang di Iran mah, sebab sasaran setelah Irak adalah Iran. Engke beres Iran Cikupa tuh panggilan nama lodar orang Cikupa geus pokona, sebab didihnya aya citra. Nah eta pusatna di dia. Masyaallah. Di ditu maka senjata anu ampuh F150 ari urang Cikupana make pepletokan cedet. Mangkaning takal darawakna geus eueuh. Geus siap bae nasib urang Cikupa mah kumaha bae. Nah ieu lain lalagaan ieu teh. Diincer Indonesia teh sebab mayoritasna Islamna termasuk kuat. Lain lalagaan ieu teh. Islam termasuk sadunia teh termasuk kuat Indonesia. Aya satu keanehan di Amerika teh, di Pentagonnya ngarobrol musyawarah para seton-seton. Ada apa ini di Indonesia? Geus sabaraha puluh tahun, geus sabaraha triliun nya ngabeakeun danana jang kristenisasi Indonesia ya, tapi tetep teger bae. Maut ieu col muncul deui. Maut ieu col muncul deui. Masyaallah, alhamdulillahirabbil alamin, sangkilang bobrok nagarana, rakyat nama tetep utuh. Diais kunyana nagarana, pemerintahanana, rakyatna tetap anti Amerika. Kajen deui kumaha ge, nu penting mah sarolat, gararaji, ibadah, geus biasa kitu. Pokona mah ke ujung-ujungna mah tenang we, perang we kajen kumaha. Yakin jasa ieu mah perang jasa, yakin jasa. Lain 100% deui mah 100 sama 100 lah. Ieu perang jasa ieu mah kumaha teh perang atuh. Ndek kumaha teu perang mimiti perang pasti jeung pemerintah ieu mah di Indonesia mah. Lantaran pemerintahanna geus benar-benar liberal, ai rakyatna masih kene make Quran. Berarti pajiin-jiin pemerintah kakenca, masyarakat kakatuhu. Diais kiai-kiaina supaya masuk liberal. Hiji dua asup deui ka urang. Nu diliberalkeun 50 dibawa ke Amerika, dibere dididik, ditanggal liberalkeun, jil ngaranna. Tetep bae datang ka urang disengserikeun ku santri. Bergerak sia di ditu mal bisa. Haram marhaba, bida marhaba, malah embat marhabana. Dicelinyana deui. Teu bisa kajian Indonesia heran ya. Heran. Nyana teh heran di negara lain mah teu kieu-kieu teuing, tapi di Indonesia masyaallah tita ulah ta ila hadarati geus ku Muhammadiyah, geus ku Persis, geus ku PKS, ku tita ulah malah make sapeker ila hadarati. Sial cek cenah teh. Tetep bae teu bisa. Bingung di Amerika geus triliunan. Ieu teh misionaris lagi anu di Belanda, nu di Sukabumi teh anu di Belanda malah asup Islam. Anu di Bandung nu kuari keur ka urang umurna 60 tahun anu jadi besan LB Murdadi malah ngaco luar biasa. Termasuk Irene eta ge termasuk luar biasa, dan sederetan misionaris anu bener-bener boga misi tipatikan ti Roma ka urang marah asup Islam. Aya naon ieu di Indonesia? Luar biasa, istimewa, alhamdulillahirabbil alamin. Seger bae di Indonesia, komo muludan mah dog beres bawa berkat seger eta. Ih, kita bisa dilegitkeun teu bisa. Mata kalau mau nanyakeun pasar Cikupa jeung pasar Kemis, ieu sih iraha nyenggolna tukang cau caknya ketika bulan Maulud. Datang ka cau-cau nu petot beak kabeh. Berkah Kangjeng Nabi, cau nu petot bae beak geus pokona. Nu disebut cau hansip teh beak kabeh. Ieu berkah Maulud. Insyaallah. Eseun di Indonesia mah lain lalagaan, sebab di golongannya anak malah sudomo teh lain jelma letik, kemudian nyana teh diutus ku patikan ka dieu titah ngakristenkeun Indonesia, kristenisasi modalnya na bage miliaran encan ti ditu dibere hidayah ku Gusti Allah asup Islam. Nyana kuari ngomongna Islam bae cak nyana teh jangan sekali-kali ikut agama Kristen, salah itu ceknya, salah. Komo imanu di Bandung teh Matius ngomong nage salah total. Orang yang masuk Kristen itu salah, sebab tidak ada instruksi dari Tuhan bahwa Isa adalah Tuhan, tidak ada.
Tidak ada. Lamun dibacakan sejarah nanti memeh Kangjeng Nabi. Ti memeh Kangjeng Nabi 300 tahun sebelum Kangjeng 350 tahun sebelum Kangjeng Nabi eta teh aya kitu perkumpulan dewan-dewan gereja ngabahas tentang ketuhanan yang asli. Dibahas bahwa Isa mah bukan Tuhan, dicerca langsung harus dituhankan. Tak iya anu besar anu gede-gedean mah setelah Konstantinopel. Tak eta teh anu trinitas, Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi kita bingung katanya Tuhan itu kan satu. Maka yang tiga kita jadikan satu. Kumaha sih eta heran? Heran mati lu jadi hiji. Nah, iyalah maka Konstantinopel teh aya 3. Aya Konstantinopel 1 musyawarah pertama pada tahun sekian, yang kedua, yang ketiga. Nah ieu kuari teh geus berjumlah 12 kali kumpulan gereja dunia. Jangan ieu jang mengkaburkan Tuhan yang asli. Tidak ada instruksi dari Allah bahwa Isa adalah Tuhan, tidak ada. Maryam adalah bukan Tuhan. Roh Kudus Jibril adalah bukan Tuhan. Di Injil asli nama Bebelna kos kitu tah kuari dipengkol-pengkolkeun. Sudomo nyana ngomong, Matius ngomong, dan berbagai misionaris nu baheula ngiristenkeun Indonesia ngaromong salah itu. Coba gedengekeun pidatona. Nah iyalah nu mantap kurang aneh ieu kuari di urang teh Kristen teh berkembang padahal geus disalah-salahkeun, geus dilain-lainkeun. Aslina Injil mah Tuhan adalah Allah Subhanahu. Nabi Isa adalah seorang rasul utusannya, tidak berbeda dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan kulantaran kerajaan kaisar kekaisaranana dek ditimbulkeun deui, sedangkeun cak Kangjeng Nabi la kaisara ba'dahu eueuh kaisar sabada paehna kaisar. Tidak ada cak Kangjeng Nabi la kaisara la kisra ba'da mauti. Tidak ada Kisra setelah mati Kisra. Cak Kangjeng Nabi bener ti Kangjeng Nabi eueuh kaisar jeung eueuh Kisra. Nah kadieu kakaisaran teh bahasa Kangjeng Nabi kaisar, di urang mah kaisar. Kekaisaran teh geus mentak hayang timbul deui melalui dewan-dewan gereja. Itulah disebut konsili. Konsili adalah kumpulan-kumpulan dewan-dewan gereja nek ngaburkan Tuhan anu asli. Terus ti mimiti kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Nah setelah katujuh ti Paus Panas Yohanes nu kamari modar. Nah kuari timbul deui geus aya konsili anu kesekian kalina. Ieu kuari teh kuari keur mejeuna luar biasa, anu kunyana diulah-ulah zina, diulah-ulah seks, malah nyana kamari skandal seks. Nyanana Paus na coba nu kunyana diulah-ulah, orang suci mah teu meunang jeung awewe. Ayeuna hudang bingung nyana jadi jelema suci hayang tapi nu ieu hayang disucikeun deui. Masya Allah. Nah guys kan eta mah urusannya anak dek nipu urang mah, dek nipu Al-Quran, dek nipu mukminin pe urusannya anak. Urusan urang mah urusan urang bae. Urang nu mayoritas Islam di Indonesia sing hade la tattakhidzu ulah ngajadikeun maraneh kabeh al yahuda wan nasara aulia. RT ulah Nasrani, RW ulah Nasrani, lurah camat ulah Yahudi Nasrani, bupati ulah Yahudi Nasrani, terus sampai presiden ulah. Alhamdulillah di urang mah teu pernah aya presiden Nasrani, teu pernah aya presiden Yahudi, teu pernah ngan diluhureun presiden aya. Aduh, leuwih parah tuh boneka-boneka aya di urang teh. Kitu memang keayaan Indonesia mah ieu mah sakadarnya hobae. Asalnya hobae bahwa negara urang mah dikuasai ku eta, ku bule. Nu kuari mah hideung. Teh di urang tetap Islam tapi berusaha nyana supaya ulah mengenal Al-Qur'an. Liberalkeun. Kapitaliskeun yeuh negara teh. Maka nini urang baheula ngomong ceng
sing hade engke mah unggal masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja lain kasap nini urang lantaran penggede di luhur seterah berjuang ieu